ulah ningali sirat batur. Aing bodoh jadi tukang ngaji atuh sehingga usul. Aing pinter jadi tukang muruk atuh sehingga usul. Aing fakir sing sobar atuh sehingga usul. Jadi beunghar sing syukuran tuh sehingga usul. Kitu entos. Sirat urang di mana? Sirat ka Allahna naon? Tah kitu. Mari lamun kitu. Ya mah teu bisa naon geus kolot hayang nalar Quran dari batu-batu habis. kudu tahu diri lah gitu. Aing mah nalar kalah ka pode-pode kalah capek aing mah ulah-ulah nalar. Gitu. Kudu kumaha tuh? Nah, gitu tanyakeun heula ka urang. Teu kalogatan tanyakeun ka guru. Abdi mah kieu kudu kumaha ya sirat abdi. Tiap waktu di mana wae anjeun cicing, tiap tingkah di dinya sirat. Namun orang eling ka Allah berarti neangan sirat ka Allah gitu. Ayeuna jadi zaman untung, kumaha cangkan aing jadi kakasih Allah tina untung. Ti kubra gara dosa kumaha sangkan jadi kakasih Allah tina sabab aing migawe dosa. Mah kitu kan kitu hungkul. Jalan musuh bahasa dina tiap waktu, dina tiap tempat, dina tiap tingkah kudu kapangi jalan wusul tos sakitu. Mari we geura hidup tinggal menjalani apa adanya, mensyukuri, menikmati. Tos hampang eta. Nah gitu.